Atur naon pangulamna aya sahar udah treret kagigir apuntennya opoek wah maduh sanes lepat rara ya rara pada bodas nyacas namun listrikna ieu teh mau 2 watt apunten wane sampai biasa nyarana Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu ditean hujan angin dordar gelap teu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas moal lila ka sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang lempang ge asa ngalayan teu kasar teu anggalan teu kapikir teu tadina lamun bakal nyeri hate horeang teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun aturan salam pangabaktos tiwanya kanggo sadayana usahna kanggo neng ipi oge ka sadayana baraya seng oge baraya nu aya di Sumedang salam pangabaktosnya di urang Gusti jalinan silaturahmi ieu malah mandar aya dina kasayang salawasna oge malah mandar urang janten biasa pabarayaan salawasna ulaya awona ulaya tungtung mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dardar gelap teu aya keriuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing nu penting masa nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kalah segan teyang moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayan teu kasawang tianggalna teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun teu kasawang tianggalna teu kapikir kita dina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun